aing rek ngabeca bisi aya nu nanyakeun bejakeun we aing keur dina seueuh ade hati-hati di imah Hajung ade balik ka tong beurang teuing aing butuh duit heeh geus menang duit mah aing ge balik kumaha milik we lain kumaha milik tong jika kamari balik magrib teu mawa duit saperak-perak acan lieur aing mah heeh da kamari mah muatan ge eueuh ti isuk jedur aing ngadaguan muatan eueuh saurang-urang acan aya eta ge saurang teu ditarik ku aing jelemana teu gablek ka era ngan saukur rek mere 20.000 eueuh 20.000 teu ditarik nice ya olo-olo teuing lain olo-olo jauh deuleu ka Surabaya bisa wae ku aing ditarik ngan balik ngabeca suku aing tinggal sajengkal dasar sama jelema weureu diajak nyarita sebener-bener kalau ngecap ra ka mana wae yeuh kemed aing mah lain heureuy nyaan butuh duit beuh teu kaharti ti mimiti ku aing dikawin angger we sia butuh ku duit teu insaf aing mah minta duit sate keur bayaran hutang tuh nu nagih hutang meni rabul era deuleu alus deuleu loba hutang mah cirina loba nu percaya dasar sama jelema teu gablek ka era kana kulit banget alus ge kandal kulit banget tibatan kulit banget ipis disi bangetan 2 kali beak banget aing tinggal rorongkong yeuh kemet aing mah minta duit sote keur bayaran hutang jeung ditatagi tuh ku sakola si Otong geus 3 bulan can bayaran sakola sia mah atuh ulah ngagugu teuing ka hayang ti sakola atuh yeuh aing terek indit dihalangan ku maneh dihalangan naon alus di bejaan ge boga hutang mah cirina loba nu percaya dasar sama jelema teu kulit banget yeuh aing mah minta duit sote kan di bejaan teh loba hutang loba nu nagih era heeh sawae nu gawe hutang teh loba tuh si Ocim Kang Rustam Aki Oji malah Aki Oji mah ngabring jeung anak incuna ka dieu da kusia dianjukan kabeh geus kieu we Ici sakur nu nagih hutang datangan ku sia kabeh isu pabeberang didagoan ku aing di dieu kitu eta ngaranna lalaki tanggung jawab jadi isu kan rek dibayar kabeh lain aing rek ngamuk dirempuk nu nagih hutang saksian ku sia aing nu gugur atau nu nagih hutang agak loler dasar jelema burung ya udah sia teh lalaki kemet cing mikir atuh usaha heeh kapan aing teh rek usaha ngan ku sia diajak pasea maksud aing mah neangan usaha sijin ulah ngandalkeun tina ngabeca wungkul tuh kawas batur melaan anak pamajikan teh nepi ka tohan banting tulang oh jadi aing teh kudu banting tulang ya heueuh atuh heuh ku sia kumpulkeun tulang taleng sing loba ku aing rek dibuntang banting ngarah ka deuleu nya aing banting tulang kemet ya Allah Gusti nu agung ya batur ge seueur nu gaduh salaki ka tukang beca tapi datang aya nu ada siga salaki abdi mugi-mugi abdi dipasihan kakiatan geus Ici aing rek ngabeca jung wae ka ditu sia mantap ieu aing kieu geuningan jadi jelema leutik teh diudag-udag ka susah cik atuh para pamimpin nyaan melan rakyat leutik teh ulah kana paribasa we melan rakyat leutik ari nu sarenang mah dilalung rungkul bener tak ieu Ici nyaan ieu mah dodoja teh lamun kurang-kurangna aing teu kuat iman bisa gelo ngadadak aya naon cenah rek ngabeca sia teh ngabeca bebengok sia erek kumaha aing bisa ngabeca sadal becana ge anu ngalaan sok saha mangkeluk nu teu gablek rarasaan teh si Uju nu ngabakar sadal beca mah si Uju nya dititah ku aing beuh ampun Gusti batur ge seueur tukang beca nu garanuh bojo tapi da teu aya nu saweureuh siga pun bojo mugi-mugi abdi dipasihan kakiatan ari sia eling teh Ici nah nitah batur ngalaan sadal beca sok dikamanakeun ayeuna sadalna da aing mah kapepet butuh duit ku aing dijual ka tukang loak tuh 6.000 5.000 sih eta mah 1.000 deui ku aing diberekeun ka si Uju
tobat Gusti. Nah sia sakabina-bina teuing Ici. Lain kabina-bina teuing. Da sia mah teu nyaho aing geus narima surat di sakola si Otong geus 3 bulan can bayaran sakola kan aing teh geus bebeja tadi teh. Heeh cek aing ge atuh ulah ngagugut teuing ka hayang ti sakola. Yeuh budak teh capek ti imah kudu lempang ka sakola. Geus datang ka sakola teh kudu diajar, kudu ngapalkeun, kudu ujian. Geus sakitu capena teh hayo di kudu bayaran sakola. Kudu nama barudak teh dibebaskeun dina biaya pendidikan. Ari hayang maju mah. Nyaho ah. Geus atuh kahayang mah bayaran sakola budak teh kudu ngajual sadel beca. Cik atuh da sia teh kolot sing bijaksana. Bijaksana nanahaun. Ari teu bayaran sakola masih Otong bisa dieureunkeun di sakolana deuleu. Heeh, matak naon sia datang ka sakola si Otong pek nyarita ka guruna. Bapak, karena segala pelajaran anu tos dipasihkeun ka pun anak, abdi mah ngahaturkeun rebu nuhun. Abdi mah moal tiasa wales budi ku bayaran sakola, enging Gusti we nu bakal ngawales mah. Kemen, ari sakira-kira sia tanggung jawab naha bet boga budak. Har, boga budak mah lain salah aing mah lalaki. Jadi salah aing. Ya heueuh salah awewe, tenjo we asal usul budak. Nah aing ngaborojolkeun budak, kapan sia? Kemen, pang-pangna nu jadi pikiran aing mah si Otong. Mun dieureunkeun ti sakola narek kumaha budak teh kahareupna. Ah kumaha engke we, maung teh sakola, teu eleh ku sarjana, sok adukeun maung jeung sarjana. Aing wanita rohan nyekel maung. Hese nyarita jeung nu burung mah. Aya saya mah teh Ici. Wah nu rek nagih hutang Kemen. Tenang, aing tanggung jawab. Jung sampeurkeun. Ici, mau nanyakeun aing bejakeun aing keur eueuh. Eueuh ka mana kapan sia aya di dieu? Ih. Heeh, ieu mah ngabobodo we. Lain jojorowokan di dinya ai sia. Heuk sampeurkeun tanya, bade aya periogi naon? Peryogi artos we kangge mayar hutang. Lain ku aing itu kasemah. Tuh, wah. Waalaikumsalam. Kuning si laing ocing. Nya Kang. Cuma loba hutang Neng. Sia naonan. Tos di mana Neng? Ah ngahaja we ka dieu. Ngahaja cenah kemek ka dieu. Bade aya naon? Bade aya naon cenah Neng? Nu matak aya perlu. Aya perlu cenah kemen. Lamun lain pamajikan dicekek semah ku aing. Rek dicekek cenah Neng. Atuh sia teh. Bade aya naon Neng? Ieu Kang. Ieu entok. Ya entok cenah Ici. Sia nu kudu ka dicekek mah. Geus aya naon Neng? Kieu cek kuring teh keur kapepet keur menang kasusah. Maksud kuring teh rek minta tulung. Beda keur hate ieu mah Ici. Tah. Naon euy? Nya eta budak kuring teh rek ujian cek guruna moal bisa ngilu ujian lamun canuna seula tah maksud kuring teh sugan we kebenaran akang keur boga duit kuring rek jual entog tah ieu entog kuring beuli ku akang 10.000 we Kang keur bayaran sekolah budak. Dengekeun sia teh kemet, dengekeun dicontohan heula. Sia naonan Ici? Lamun budak teu lulus sakolana ari kumaha ke budak kahareupna? Kadenge kemet. Tidak aing gara-gara nama tuh buku mau entau ka dieu. Keur bayaran sekolah budak atuh Kang. Ulah dibawa heula ka dieu atuh. Si laing datang ka sekolah budak si laing pek nyarita ka guruna sing sopan. Bapak sasi ieu mah bayaran sakola pun anak teh moal tiasa ku artos nyuhunkeun kabijaksanaan we bade ku entong atuh sasi payung bade ku marmut dewek mah yakin guru di kitu keur bijaksana si lain moal burung ditonyo Ari sia nanaonan kemet. Ieu teh jelema keur butuh montong dihareukeun. Nya, ieu tulungan atuh Kang.
Ya, lain teu hayang ngulungan. Kapan dewek keur bayaran sakola budak nepi ka ngajual sadal beca. Dinu boga duit lagi memeh nulungan batur mending meuli sadal beca heula. Meni ari kitu mah tah sugan we atuh akang boga kauhan anu butuhun ke entok. Geus kieu we. Aya butuh-butuh teuing mah. Aya nu osok meuliean entok bawa ka Pak Sumardi. Pak Sumardi nu mana atuh Kang? Matak dewek teh nyaho. Saha Sumardi teh atuh Icih? Ieu entok bawa ka Pasungkono. Pasungkono nu mana deui atuh Ceueur? Nah nanya ka Ucu nya teuing atunya. Panasku dewek teh dibawa ka Pasukimin. Tah, lain ka tadi atuh bawa ka Pasukimin. Hanya Kakang geus maot. Yeuh. Menta tulung ka kuring mah sarua we silih jengut nu dugul. Da maksud kuring mah kajual entok Kang, ler kajengut nu dugul. Karunya teuing si Neng jung teangan nu dugul. Heuh Neng dijenggut-jenggut didoakeun ku Ece sing hasil. Nah eta jadi parebutkeun ngurus nu dugul. Eta mah paribasa. Geus lain teh hayang ngulungan. Hampura we nya Neng entok da lain teh hayang meuli oci. Dibalik atuh sia teh. Geus atuh ari kitu mah. Nuhun nya. Nya mangga wae ah. Ayo Ceu. Dugoy ah hayu Akang. Hayu wae Akang. Ari sia kemeh di ka mana? Da diajakan nu mana we plus-plus mah. Keur aing mah. Beuh, geus aya deui semah teh Icih. Terserah. Ari sia nanaonan kemet tembalan teh nu bener. Silahkan masuk. Terima kasih. Lain ka aing itu ka semah ih. Keur aing mah. Silahkan memasukinya. Apakah betul di sini rumah Pak Kemet? Lain kemet atau sia teh kemet. Dengan itu berbeda. Rujak bebek itu betul, rujak bebek salah. Bebek itu meri, tidak mungkin bisa dijual di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nanaonan kemet bisi gaburu wae. Liur aing mah. Oh, tidak apa-apa. Saya ini orangnya humoris, senang bercanda, suka tertawa. Jadi ada apa keperluannya datang ke sini, Cep? Jadi begini, Bapak Asam Somantri ini pemilik Sanggar Cahya Gumelar sedang melaksanakan pegelaran bersama SMK Negeri 10 Bandung. Nah, kebetulan Bapak Kemet dan Ibu Icih diundang untuk menghadiri undangan tersebut. Tunggu, ini teh dari siapa? Nama saya, perkenalkan, nama saya Dole, D-A-D-I, Dole. Teu nyakola ieu mah budak mah nya aya dadi jeung dole. Jadi nu bener teh Dole atau Dadi? Dole. Oh, gak apa-apa, Cep Dole juga ya, sadangan Dole wah. Ari sia naon? Maaf saja ya, Cep, istri saya masih senang banyol. Oh, tidak apa-apa. Saya humoris, senang bercanda, suka tertawa. Salobat teuing seuri saya mah teh Icih lieur aing. Ya, cukup segitu. Saya harus memberitahu warga yang lainnya untuk datang ke Bajidoran. Salam. Aya we dodoja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leuh, geuning si lain. Aya naon deui, Neng? Kieu Ceu, kuring teh keur menang kasusah keur bayaran sekolah budak, maksud kuring teh kajual entok. Kapan cek aing ge geus. Sok bisi teu percaya hayu ke pengadilan. Dewek mah wani disumpah yen moal meuli entok. Sia mah ngomong teh ka mana wae, Kemet? Neng geus Neng, da lain teh hayang meuli entok. Tuh keur bayaran Teu sekolah. jelema teh nyakola datang deui. Aya naon deui Jang? Bajidoran sudah mau dimulai. Bapak Kemet dan Ibu Icih dipersilakan untuk datang.
Geus hayu ka ditu heula lieur aing mah utang di loba pisan. Geuning hiburan di pemikiran hutang bisa bucat. Nah kuring ditinggalkan sorangan atuh jeung entuk. Yang mending ge urang ieu hiburan we nya penonton. Hayu ah. Tah Ici geus datang geuning urang di pagelaran teh. Geuning rame kieu nya, loba ibu-ibu teuing mandi, teuing teu dicaruladih kitu. Cik orang dagoan heula Ici sakedeung iraha mulaina. Dede, di mana salira? Kuring sono panutat. Rasa ieu tanda tresna, rasa anu lain remis janari. Nyulusup kalbu saban waktu, sumarambah bayah unggal mangsa. Matri ati unggal wanci, ngamuara jadi kacinta. Neundeun harapan mika cinta salawasna. Antara urang duaan sanajan urang paanggang papaes tresna. Bulan geus teu pulas kayas deui, ayeuna mah meuleuh-meuleuh hideung. Carita endah kalah silih udag jeung renghap panungtungan. Sedeng impenan beuki dieu beuki ngajauhan muru pangreureuhan. Tuh tinggal hate akang kalah kakalayangan neangan pangeunteupan. Juru kendang Wawan Wijaya jurusan Karawitan, juru kawing Palering Renata jurusan Karawitan, juru rebab Aldian Silpandi jurusan Karawitan, juru tari Hilma Nawang Denisa Celianti jurusan tari, Daun Pulus Geser Bojong. Kahayang pasti lamping pasir aduh
alam indah tambah indah naksir cinta masih kasar love